Ngeunah-ngeunah hirup di kampung dahar ge cukup jeung anak awi alias iwung. Nah, jadi caritana nya barudak aing ieu boga iwung atuh heueuh nya iwung dak di aing mah anak awi teh anu leuleutik nah. Pokona mah ieu mah najan tage heueuh nya dak babari ngalana jeung aya ai usim teh meh ku loba ieu iwung sok dileuweung. Ngeun cik aing mah ai soal rasa mah ku ngeunah ulah mun dikukumahakeun dibumbuan nya dikulub doang ge ngeunah coel sambal ieu mah iwung. Tah makana aing mah di dieu endek dikulub bae geus teu deuk disamaraan teu deuk dikukumaha hayang coel sambal teh beuh pokona mah daria mah mun encan nyobaan mah ngeunah beh. Aya anu sok ngadahar telok ceuk aing mah amun telok mah daria mah beuh nyiar beh ka dieu ka lembur aing tapi ai usim nya engke heueuh loba dak tinggal malingan bae atuh heuh aja boga batur ieu awina ngeun bebas meureun atuh heuh ja meureun ieu mah iwung asal daek ngala bae lain-lain maling dak meureun-meureun kitu ge nya ngeun ai boga batur mah pan meureun atuh ngaranna maling nya ngeun atuh jor teuing dak kayak iwung mah. Lanjut nya di dieu tah aing geus beres ieu mesekan jeung motongan atuh heuh ngahiriban dak ieu di dieu ku aing endek dikulub ngulubna aing kana hawu bae soalna dak ieu iwung sok rada kudu kebel teh lamun henteu kebel engke rasana rada pahang. Ai kana hawu mah pan lumayan he dak rada ngirit gas atuh heuh tah singkat cerita pan ieu geus rada ngagolak tah warnana ge rada kakuning-kuningan ai geus rek asak mah atuh pokona mah ieu tinggal dicoelkeun bedak ieu jeung sambal delan. Komo lamun daharna bari jeung lauk sagala tetek bengek loba mah atuh leuwih-leuwih ngeunah bae ngeun kieu doang ge cik aing mah ngeunah beh perlu dicoba ku daria.